rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Papasrahan kumaha Allah teh ternyata hese. Hayang pasrah sapasrah-pasrahna kumaha Allah hese. Urang deuk nangarasula abay. Ulah-ulah pasrahna naon ni pasrah urusan rezeki bae. Kadang-kadang urang teh can bisa. Sakieu ge urang ngaji bae. Tapi teu daek bisa. Komo nu teu ngaji. Paingan hararedang bae. Hararedang bae. Jelema nu kurang pasrah teh ya eueuh katenangan. Mantak hati ma'asom istimewa di zamanna anjeunna jadi panutan. Kabeh ngadengkeun ujangan anjeunna ngaca kana ucap jeung tingkah. Lantarannya nama geus bisa pasrah ka Gusti Allah. Bahasa pasrah teh bahasa urang, bahasa kita mah tawakal. Kita bisa bae urang ngomong tawakal tapi praktekna hese. Tawakal teh praktekna ya Allah ya Rabb. Sakigi urang ngaji bae sakubata di komun teu ngaji. Sedegeun tingkatanna aya 3. Hiji tawakal jang urang. Naik saetik solihin wali taslim. Naik deui ka luhur tafwid. Eta urang bisa ngomongna doang. Jadi hese jasa praktek. Ditanya Ki Hatim Asom, ieu bisa tenang kieu hirup banguna eueuh masalah boga rahasia naon. Ceknyana boga rahasia sadar 4 perkara. Hiji boga kasadaran bahwa rizki nukula wajin ting kumaha ge moal ku batur. Lamun nukula mah nukula bae kajen di kota, di kampung, di gunung. Tetep bae nukula mah nukula bae. Geus lamun eta rezeki geus diatur ku Gusti Allah nukula moal ku batur, atuh kula mah tenang cegeuna. Eta urang ngomong mah ngeunaheun kan ya. Heuh bangunna ngeunaheun basa. Tapi eta praktekna isuk-isuk keneh, waduh asana ku batur ya. Asana ye, aduh lamun teu giat asana ye. Tah eta tah urang. Nah eta nu mantap ge. Tapi haran kok kotok asana. Tah mantap kula tenang cek jada. Moal. Wajen kumaha ge nukula tetep nukula bae. Nu lain tetep bae nu lain. Tah eta tah urang geus nyaho. Kos kitu teh geus nyaho tah. Jang ketenangan urang tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pasrah diri ka Allah, urang mah teu daya teu upaya, geus diatur ku Gusti Allah. Urang tinggal sadarna jeung praktek data nu hese. Tah bisa eta beta hiji tah merdeka urang hirup. Merdeka tah urang hirup tenang. Modalan ku urang puluhan juta ratusan juta lai urang eueuh mah bagianana lain nambahan dan hutang. Jadi modalan ku urang aya di bagian urang mah araraya bae. Contoh geus ambalaya tah tinggal kasadaranana nu encan aya di urang. Neangan ilmu sadar ieu lah nu hese. Jang nyadarkeun diri urang supaya urang bener-bener tawakkaltu 'alallah. Ya Allah.
Talah Hatim Asom hebat. Ditanya deh nomor kedua tino opat nomor kedua tino opat sadar bahwa perbuatan-perbuatan amal-amal nu dititahku Allah moal bisa digantian ku batur. Kulantaran teu bisa digantian ku batur, kula mah wayah beramal mah beramal ku wajib ku kumaha geus sebab ieu mah bagian kula. Moal kaganggu wayah maca Quran, wayah maca sholawat, wayah tahajud, wayah salat duha, komo eta mah salat anu 5 waktu mah, kemudian puasa kewajiban haji, pokona moal bisa diganggu sebab amal perbuatan teu bisa digantian ku batur. Kurang mah ya kurang. Di salat duha bae salat duha ulah-ulah 8 rakaat 4 rakaat baheula. 2 aya bae tanu ngajak bisnis. Tuh ngaji seuri bae. Eleh taku bisnis tah. Ji, ieu urang berangkat ye, non. Lantaran aduh, ieu mah gede ieu kauntunganana ieu. Coba deuk salat duha teh jadi. Teu bisa digantian teh padahal mah salat duha tah tungtung nama bisnis ngajejas salat duha teu tah eta urang teu bisa tah istiqomah badak cik hati masem iya tuh kula mah wayah beramal sebab ieu teu bisa digantian kudu seje cekeun ayo bae ya Allah ya Rabbi da mentak ayalah nyana ngabogaan hizib hatim iyalah kaistiqomahan kula ceknya sebab yakin amal teu bisa digantian ku batur salila hirup kula moal lila hirup di alam dunia rugi lamun kula haju ninggalkeun beramal. Masya Allah ieu jang kelas biasa ieu masuk berapa ieu mah jang kelas urang Pasir Gadung jang kelas Pasir Gadung ieu mah ieu kelas biasa-biasa. Ya Allah, ya Rabbi, taraweh bagi orang mah eueuh tidalan. Taraweh 10 menit selesai. Di mana eta Pasir Gadung? 10 menit selesai. Malah mah aya memeh Isa. Tarawehna memeh Isa cenah batur taraweh urang mah ngarokok, goblok teh coba. Tah ieu. Beramal teh urang lalawora aja. Dipigawe ku dipegawena cantang tu jadi amal ya Allah ya Rabbi tah ieu nu kadua katilu naon nu katilu sadar bahwa maut eta bakal datang jeung datangna teh ngadadak henteu pernah aya surat heula kepada yang terhormat Lurah Miskar seminggu yang akan datang engkau akan dicabut kan ngeunaan kos kitu mah tah atuh henteu Lurah Miskarna keur di showroom paeh yes. Urang ngadenge nu maot di masjid keur sujud senang urang nu maot keur tahlil senang urang maot keur maca Quran masyaallah maot keur ibadah zikir ya Allah ya Rabb maot keur itikaf masyaallah kan ieu mah keur di hotel masyaallah di anu osok mandi aya uapan teh naon teh misal ngaranna ulah seuri dah lantaran ieu maot ngadadak teu pernah dibejaan deui urang nah cek Hatim Asom nu mata kula mah selalu inget ka maot sakumaha nu dicaritakeun ku Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni aksiru min zikri hazimil lazat lobakeun eling kanu megatkeun kana kanikmatan paeh kula mah terus bae sakena inget ka paeh teh terus bae inget ka paeh inget ka alam barzah inget ka akhirat inget ka bakal dihisab inget ka bakal kapanggih jeung Gusti Allah. Masya Allah. Tah ieu nu mantak urang haju daek ka tadi ka mana ka pantai cerita gitu kan.
Nah eta kan poho kapae. Aju segala ka mana di lebaran coba bejakeun ka mana? Tuh Solear tuh ngakurkeun beungeut. Tama jeung Zainuddin tah. Jeung Pendi ka ditu. Eta kan ngaranna poho kapae eta kos kitu ya Allah ya Rabbi. Kasep-kasep urang diakur-akurkeun jeung Solear. Masya Allah. Lamun tadi ayat anu dibaca ayat khauf eta teh diawalina ge ku ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Hei manusia sing sarieun maneh ka Allah. Dititah urang sieun ka Allah. Dititah sieun ka Allah. Lamun urang geus boga sieun bae ka Allah aman. Belajar sieun teh ka Allah teh kudu belajar. Sebab lamun teu belajar moal bisa belajar, tentu belajar teh kudu aya guru. Abeh bisa, saenggeus bisa, abeh jadi adat atas sieun teh. Ulah kamari sieun, wariam teh. Bulan kamari mah aya atas sieun. Barang lebaran mah eueuh. Di bulan Ramadan mah aya ngerenyet sieun ka Allah barang lebaran. Oh. Masya Allah mangge awewe make calanana sakieu tadi dongeng kakula dongeng jelema dongeng aya jelema ceritana bulan puasa teh tarawihna hebat maca Qur'an hebat barang lebaran pan nyana teh anu kuari ngojek teh naon ngaranna ngojek teh naon ngaranna Grab mangge sewana Cina marake sakieu cek ada iya aing urut kamari bulan puasa tapi manggil sewa kos lah cek teh jadi tukang ieu nya jadi tumpakeun ku nyana dua dirempet aju nyedak cek nyada teh cek jangan ke depan atuh cek jangan nempel tunggu enak cek aju nempel Gojek tolol sak nyana teh ngidakeun jasa jadi ping-pingna putih. Nah, kadieu teh beres dianterkeun ku nyana ka perumahan. Barang di perumahan aya deui telepon sabang sakene kos kitu deui. Jadi eta bulak-balik teh boga sewana ka beneran kos kitu meureun teh mah gogodan ti Gusti. Atuh meureun gogodan teh ti Gusti. Ya Allah ya Rabbi kapeutingkeun mah make sempak doang. Make sempak doang cek nya ieu sararial jasa cek nya sewa aing kudu kos kieu. Eta nyana aju ngalamun bae di imah aing eureun bae kitu ngojek jagena ieu sewana nu kos karari beta seputar lebaran teh bu kamari mah aing cenah tarawih maca Quran aya ngerenjed tasieun ka Allah barang boga sewa kos kitu dibere nomor SMS kalau bapak butuh nih nomor saya sial jagena ieu nang tangan kieu jagena tah ieu lah ngerenyed sieun teh lamun encan dipelajari ku urang bakal leeh bae sieun teh lamun ku urang teu dibisakeun bakal eleh bae sieun teh lamun ku urang teu diadatkeun atuh eleh bae cacak-cacak urang ye urang nu sok ngaraji bae sieun ku urang ka Allah buktina ngeridit ya terus bae bang ajudan terus bae ya urang dulu awewe atau kira-kira gelis jadi telok kicep terus baik berarti kan sieun tah malah hook da ittaqu rabbakum sing sarieun maraneh kabeh ka pangeran inna zalzalata saati syai'un azim geus dibejakeun sagede kumahana cik ahli bilagah mah ku pohara-poharana dina kirokeun syai'un azim sainyak-nyana gunjlang genjlongna dahsyatna kiamat eta teh syai'un azim dijelaskeun kabla dituna tazhalu kullu murdiatin amma arda'at yauma tarawnaha anjeun bakal neuleuh geula di poe kiamat eta jelema anu nyusuan pohok anak di mana indung pohok anak moal aya
tetapi ieu mah dilucuteun bae ku dahsyat-dahsyatna. Coba eta, masyaallah. Tazhalu kullu murdiatin amma ardhat wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha. Nu reuneuh ngadadak ka juru. Nu reuneuh ngadadak brek-brek ka juru. Geus acak-acakan geus. Acak-acakan, masyaallah. Bahkan leuleuh jelema teh sukaro wa mahum bisukaro. Marabok sing goleah padahal mah teu mabok teh naon. Teu mabok teu naon eta kadahsyatan poe kiamat. Sabenerna mah kiamat eta di hareupeun urang. Kiamat eta di hareupeun urang. Di hareupeun urang teh kiamat kubro engke kiamat sugro bae. Nu tadi dicaritakeun teh. Maut, emang maut kumaha gitu? Dedeuleun nu ieu teh pan dirobah. Lah. Kajeun teuing molotot kieu ge di kieu-kieu tah ku urang di kieu-kieu wal bisa. Dirobah ku Allah dedeuleunana teh. Misalna urang misar maot teh. Misal molotot nyana. Tah neuleuh nu kamari ngabonceng si Mbak teh. Araya tah di dinya. Kadeuleuh oh. Iya cak urang misar teh ngajurus ka neraka jahanam kadeuleuh. Tah nu kamari teh ngabohong teh kadeuleuh. Nu kamari teh nipu teh kadeuleuh. Nu kamari naon deui urang misar coba sebutan buat naon. Kadareuleuh tah. Amal-amal urang anu bakal ngadorong urang ka neraka, amal urang nu bakal ngadorong ka sorga. Eta teh dibuktikan eta teh lain teh dahsyat syai'un azim. Inna zalzalatas saati syai'un azim. Masyaallah ya Rabb. Ditungtungna nu mentak awalna ge tadi teh walakinnallaha dan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum horenganan walakinna azaballahi syadid siksa Allah pohara. Sakira-kira urang dideuleukeun ka siksa Allah setik bae. Cara neuleuhna Kangjeng Nabi moal bisa seri-seri acan sa Kangjeng Nabi niscaya maneh careurik bae tapi urang mah pan ieu tenang-tenang bae nya urang mah kalem-kalem bae biasa bae deres nu ngora keneh mah ieu nu geus karolot ge biasa bae nu geus karolot malah main HP boga HP na ge 3 pan boga HP na ge 3 tenang da suka kamar teh lain nasbeh ngeuleuhan WA-an ini kumaha coba ieu lalakon ieu kumaha. Ini kumaha coba lalakon duaan. Masyaallah karim. Nah, iya deuk rahasieun lah urang ka Gusti Allah. Geus dibejakeun kedahsyatan kiamat seperti eta, geus tidak bejakeun maut eta seperti eta. Tetapi orang biasa-biasa bae. Ya Allah, ya Rabbi. Nah iyalah urang berarti masih dangkal keneh sieun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dititah orang sieun mah bahkan sieun eta jadi makom khauf lamun geus sieun jadi makom kabelah dituna ciri jelema anu geus sieun ka Allah haju sieunna jadi makom sanajan teu sare teu tunduh cirina kitu bae tah sanajan teu sare teu tunduh sare sapoe-sapoe teh ngan sajam atawa 2 jam tapi buringas. Tah eta jelema nu sieun ka Allah. Sok geura. Jelema ditangkep bae polsek sapoe-sapoe ting teu hees cenah. Teu hees. Teu sieun eta jana teu sieun. Teu sare jana. Lantaran boga kasieun. Dahar teu geunah, nginum teu geunah, lantaran ditangkep teu daekeun sare. Urang ngahareupan siksa nu sakitu dahsyatna. Lamun nyaritakeun siksa ulah jauh-jauh di Bukhari bae di Bukhari kabari kula ngaji Bukhari saeutik we heulanan kesang ieu mah bab kesang bae tadina kitab Bukhari aya jelema engke di akhirat kesangna ngan datang ka sakengkeongan amalna nu gorengna datang ka dinya leres aya nu datang ka dengkul masih kuku cuprakan keneh aya nu kesang teh datang ka cangkeng masih bisa ngap-ngapan aya nu kesang teh datang ka beuheung masih keneh bisa kikiran aya nu kesang teh datang ka irung aya kesang liput teh kumaha coba ieu bab kesang we heulanan bab kesang di akhirat ngarendeng jeung jelema nu bagus kesangnyana kesang itu henteu bisa kieu ye kesang urang teh ya haju leeh ka dieu teh henteu
nyana bae. Nah ieu urang bab kesang bae encam bab nanaon beuh masyaallah. Asara urang Pasir Gadung moal meureun datang ka irung nya. Mudah-mudahan nya paling datang ka dieu doang ye. Datang ka Liput. Luar misar mah 1 meter ti luhur. Luhur cenah. Ta ieu bab kesang bae ge urang mantak tadi walakinna azaballahi syadid supaya sieun ulah bab dipanggang, ulah bab dikulub, ulah bab ngerecek, ulah bab ngagolak, bab kesang encan dikanarakakeun masih kena di mahsyar geus model kos kitu. Bab kesang walakinna azaballahi syadid. Ya Allah, lain lalagaan ya. Nailah hati masom hebat jasa nya nama. Lantaran nu tadi teh eta hiji rezeki aing moal ku batur ieu teh tenang. Nomor kedua amal teh bisa digantian ku batur atuh aing mah beramal bae. Jamal kebeli di alam dunia. Nomor katilu paeh anu ngabejaan yakni paeh teh ngadadak. Ih atuh aing mah terus bae inget ka paeh. Urang ningali almarhumah di dieu atupan biasa dongengna Isa biasa keneh terus ngobrol keneh dihudangkeun sahur balalagaan keneh maksudna pajar hirup keneh tapi ternyata kan teu aya. Nah coba eta seperti kitu kula ngadenge deui carita di Cikande tamu anu sok biasa ka imah atuh sehat buger eueuh kumaha mentas keliling datang ka imah maot. Coba eta aju di Belaraja kabari cerita tamu sarua bae mantes buka aju salat maghrib samarga ka imah ngopi itu terus kieu beli kursi titah ku pamajikan di taraweh pareng geus eueuh. Ayo coba eta loba ye dongeng seputar naon gara-gara lebaran nu nyaritakeun maot ngadadak hati maot ngadadak teh atuh teu kajahoan deui. Ya Allah ya Rabbi. Nah eta terjadi kabatur atuh ka urang wallahu a'lam. Aju terus itu nu nyaritakeun naon gara-garana kapal tibalik mah eta mapan berjamaah meureun maot mah ratusan jelema dan lain-lain sebagainya. Anu ka ditu nu ka Bogor teh aju cicing di sisi jalan aju neuleuh cai mandi ka bawah ku cai tadi kuno yang irin segalanya meureun malakal maut geus kieu bae aing nungguan sia cak ada teh. Nah jadi lamun urang carita seputar sieun geus datang ka mana urang sieun ka Allah geus datang ka mana mentak carita Al-Qur'an nikmat urang faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa bal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jelema nu bisa ngajauhan neraka aju diasupkeun ka sorga jauh tina neraka aju asup ka sorga eta lah nu bahagia. Usahakeun ku urang ngajauhan tina neraka berarti larangan-larangan ti Gusti Allah ku urang jauhan perintah-perintah Allah laksanakeun ieulah jelema nu faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur teu aya kahirupan dunia kecuali tipuan. Tapi urang mah teu ngarasa ya katipu ku dunia teh teu ngarasa. Teu daekeun ta urang teh boga perasaan bahwa dunia teh nipu ka urang teu daek. Malah urang mah cinta jasa karena dunia teu daek boga pikiran bahwa dunia teh penuh ketipuan. Aing asana katipu ya ku dunia. Henteu. Malah urang mah bobogohan bae jeung dunia teh. Geus lain bobogohan deui mencintai bahkan. Bakal lain mencintai deui leuwih dicinta naon ya? Resep atuh cinta resep dunia teh eta henteu bae urang teh boga pikiran dunia teh penuh tipuan masyaallah karim teu daekeun dah ya. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terakhir ya hatim naon si nuka opat bakal mentak jadi tenang gitu nuka opat boga perasaan sadar sadarna bahwa Allah teh neuleukeun bae ka kula teu pernah sadetik henteu neuleukeun ka kula. Etalah cek hatim asom anu kula terus-terusan ibadah ka Gusti Allah berbakti ka Gusti Allah datang ka boga perasaan diri kula sorangan eueuh kusebab terus bae dideuleukeun ku Gusti Allah teu pernah teu asa teu kadeuleuh
Gusti Allah teh jeung teu pernah asa teu didelekeun ku Gusti Allah. Nah lamun urang bisa nopat perkara geus bakal bahagia. Urang bisa nopat perkara tadi urang bakal sorga. Hiji sadar bahwa rezeki nu urang moal ku batur tenangkeun diri urang. Kitu cenah kiai ulah usaha saha nu nita ulah usaha. Usaha mah usaha ke sia ayeuna ngawarung eureun tani eureun kararieu becak pamajikan kapan teu ngawarung lah tuh deui urang aya urang ieu aya menteu bae asana moal kebal pamajikan balik atuh usaha mah usaha bantak ieu mah kelas urang tawakal mah kelas urang usaha ngan pasrahkeun ka Gusti Allah. Ja usaha naga dititah ku Allah, urang boga tanaga naga nu Allah, segala rupa diatur ku Allah, usahana make aturan Allah. Jeung lain usahana nu diulah, ta'alluqna cuman tel kana dunyana nu ulah mah. Adapun usahana mah jang kebutuhan urang, jang kebutuhan pabajikan jeung keluarga atuh dititah ngan aya aturanana make syariat ngaranna ieulah tawakal. Ieulah nu kitu ngaranna tawakal. Ketika Kangjeng Nabi nyaritakeun tawakal, sahabat ngadengikeun bae kieu. Jahe ka harti teh ku sahabat teh. Hiji mangsa sahabat dagang. Make onta. Saenggeus dagang kana onta ka pasar. Ka pasar tutup depan deui ka onta, balik ke Madinah, ke masjid. Aju ontana tenden di hareupeun masjid. Nyana ngadoa ka Allah, ya Allah ya Rabbi, abdi nu Allah, onta abdi nu Allah, barang naga nu Allah, ku ari deuk ditawakalkeun dipasrahkeun ka Gusti, abdi erek perjamaah jeung Kangjeng Rasul. Geus onta ada di luar, talian biasa, cukup berarti syariat. Nyana ka masjid salat, wiridan, beres keluar, onta anu maling. Nyana ngadoa deui ka Gusti, ya Allah ya Rabbi, atuh teh dipalingi lain abdi nu Gusti. Atuh onta nu Gusti, barang naga nu Gusti, anu maling naga nu Gusti, sabada Gusti. Eta hebat tah jelema tah. Eta hebat tah kos kitu karena papasrah, sabada Gusti geus pokona we. Jangan ngalamun bae kieu ye. Leh cek eta teh segala ke nu Gusti, sabada Gusti bae cek eta. Leh. Nges, ye bae nangis. Aya setengah jam mah meureunnan. Terus bae aing balik aing ieu naik naon cek kitu. Duit dibawa, barang dibawa kabeh di onta. Lah, tawakkaltu 'ala Allah. Nges, beres. Menang sajam teh aya nu nganteurkeun ka dieu. Menang sajam aya nu nganteurkeun onta berikut barang-barang kaget nyana. Kakarage nyana nek balik. Tanya ku nyana, ayo onta tas di mana? Kula pamalingan cek nyana teh. Ayo, kula dibawa. Bagus dibawa, geus dibawa di jalan aya nu ngahadang. Jelema teu wau ka kula. Kula teu wau ka nyana. Teu ngomongna naon, ngan ngomong sakieu doang. Sia maling jelema nu tawakal ka Gusti Allah. Lamun teu dianterkeun, bacok sia ku aing. Kula ngalawan cek nyana. Begitu ngalawan disempring leungeunna. Leungeunna pegat sakit. Akhirna di talian leungeunna dibabandulkeun ka di tayeu leungeun kula. Akhirna kula cek kula teh geus kula neuk ngabalikeun ieu. Balik. Bawa. Henteu kula mah neuk nyarita bae. Ari ieu rombongan jin apa malaikat apa setan apa jelema. Ulah nyaho. Cek nyana ulah nyaho balikeun geus ya. Aduh aing teu meunang nyaho cek jam. Aing teh dibawa deui leungeun bari geus buntung sakieu. Nah, jadi jelema nu tawakal teh bakal ditangtayunan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kajeun ku kumaha ge sok geura tawakal ka Allah. Nah, ieu kan urang mah bisa ngan ngomong doang tawakal. Ari deuk munggah haji be kakarak ngalengkah suku hareup. Atuhud bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah wala haula sungut doang hate mah henteu pasrahkeun ka Gusti Allah hiji cek hatim asom rizki nu urang moal ku batur inget ka dongeng abah bae ku kula sok didongeng-dongengkeun
jelema keur ngadahar jagong teh. Begitu ngadahar jagong kakara ge datang ka dieu. Nah, aya kotok jalak. Sia cek jalan teh. Watu eta diudang, kotok jalak teh atuh cepat. Geus teu beunah. Balik deui ka imah. Nah, cek jana horeganan geus datang ka sumut ge aya lain rezeki mah pacokotok. Pacokotok. Keur ngalamun bae kieu nang 10 menit ngahanju-hanjunya. Aya jelema tetangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon? Kula boga tanggal jagong di kulup ya jamang haji. Tadi ku indek di dahar sakiana tadi pacokotok ka ditu. Ieu ku datang sapiring ye. Tah, ieu tawakal. Lamun urang napak kurang tawakal nu lain rezeki urang geus datang ka sungut ge ka dieu lain nu urang mah lain bae. Dasar nu urang kajenting jauh ti mana datang bae. Kula asok aya merenung zaetik. Aya urang Lampung datang ka imah. Masya Allah mawa kadu geus rapi jasa cucukan dibawa ku jana sebelah tilu niku salah kula mah ka dieu teh cenah ieu boga tangkal kadu di imah alhamdulillah amis jasa inget ka kiai cek cenah teh kula diberesan kula mah nganterkeun doang kula deuk balik deui nganterkeun kadu ti Lampung nganterkeun ngan genep-genepna deui coba eta ya Allah ya Rabbi masya Allah yes jadi tanah ngana balik itu dibere ongkos bung jangan kalau mah inget baik ka kiai beres kan dihitung dah akulah pemajikan anak kabeh mantep ya pas dibukaan teh aya tamu do beuki jasa ka kadu modal Ki Azizi gitulah tamuna maksudna babaturan deukeut jasa aja ye jadi kieu keur buka kadu masyaallah ka hobi kula ye sakulah teh anak pemajikan ge sebenarnya henteu milu nih peruksa mobil atau tepan ti Lampung ka dieu maksudna mah jang kula jeung keluarga nah nyana datang sa mobil kula ngan ka bagian 2 nyamplung nyana bae dulu loba mah bener aja ku ngeunah amat cenah ngeunah amat ngana tolol sia tapi kulantaran rezekina beureunanan masyaallah atuh masalahnya rezekinya anak nah kos itulah Allah ngatur lamun ku urang di tapakuran pohara jasa di Lampung datang yang kula jol dibelah teh aya tamu anu akrab jasa tamuna babarengan ngadahar siring sanyamplung Allah ngatur seperti eta ulah boga pikiran kieu mun ulah waka dibuka mah coba meureun ulah boga pikiran gos kitu lantaran memang geus rezekinya anak nah lamun urang pasrah bahwa rezeki nu urang moal ku batur nu batur moal ku urang tenang. 2 amal mal bisa digantian ku batur anak itu urang kudu sigreg 3 maot eueuh nu ngabejaan ngadadak kabeh ge maot mah dek datang nomor ka 3 Allah deuleukeun bae ka urang sadetik teu pernah teu deuleukeun bahasana ge laisa baini wa bainaka bainun antara anjeun jeung kaula cek Allah eueuh antara lantaran bi takumu ku ayana kaula ku kaula maneh jumeneng wabi ku ayana kaula anjeun teh hirup dihirupkeun ku kaula diatur ku kaula laisa baini wa bainaka bainun antara kula jeung anjeun cek Allah eueuh masa eueuh antara ngan anjeunna nu beloon cek Gusti Allah kunaon atuh teu boga perasaan deukeut padahal wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid terjemahanana ana aqrabu min nafsika wa ana aqrabu min nutkika wa ana aqrabu min hablil warid kaula leuwih deukeut tibatan diri anjeun kaula leuwih deukeut tibatan omongan anjeun kaula leuwih deukeut tibatan hablil warid kunaon atuh maneh ngarasa jauh kanyahoan jauhna kok make jeung ngarumpak kana sagala rupa larangan-larangan kaula nu haram nu syubhat jeung sajabana berarti anjeun teu asa diperhatikeun ku kaula. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakum